Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anjing, wilujeng tepang munggaran dina tahun ajaran anyar tahun 2021 pikeun ka tahun 2002. Nah, ayeuna alhamdulillah itu kantos naik ke kelas kitu nya. Mungkur di kelas 10 Sunana 1.000. Nah, ayeuna di kelas 11 dia bahasa Sunana 1.000. Asli ibu teh. Ayo kenalkan. Nah, kade hilap ieu. Guru bahasa Sunda hidup Ibu Ranti gitu nya. Janten tekenging header sareng hiji anu di anu dicepuh ku ibu gitu nya di kelas 11 gitu. Mata kami hidup aya absen ntar nanti teu ngumpulkeun tugas teh katingali pisan gitu nya. Nah, kanggo dinten ieu mah urang ngabahas heula materi anu baris dibahas di kelas 11. Naon wae sih materi anu baris 11? Nah, kulantaran ayeuna menuju salad COVID-19 teh COVID-19. Kukituna kurikulum anu dianggona kurikulum darurat gitu, kurikulum darurat. Anu kedahna dina sataun teh hidup kedah 8 bab. Nah, dina tahun ieu mah dina kurikulum darurat mah hidup mung 5 bab. Gitu. Kanggo dina semester hiji di dieu aya biantara, lajang, aya sisindiran, teras anu